Kan si neng ti isu cicinga di dia ngajedog anak aya-aya naonnya. Ngajedog ganing tuh. Aya naon di imahna? Coba ku aing urang sampulkeun. Kos anu nyompol teh. Kumaha atunya ya teh. Bagus sia nanaonan. Ti isu ngajedog di dia teh. Kumpul di dia matiin. Tiis aya naon sia ti isu. Gara lalaki hangeun daang hangeun balik gawe ngariringku ke. Dinya pas kuku repek atuh ganeng kadengieun geura. Nyawa aing teh boga kiri di ana ditagih repek lawan duit. Gitu, nu boga hutang. Make nyumput teh maneh nu nganyuk. Repek dipake eta ka kamari lalajog be. Astagfirullahaladzim aya Atuh penting ka anak teh nya. lah sabodo di groan mahanang ku aing. Lambaran nulungan ka anak teh repek-repek geura keur kieu mah. Nah, da aya tada nyewa aing. Enang Da aing teh boga hutang. Da aing kudu nyumput ngahiji jeung nu boga hutang. Nya niat kasularan aing. Itu repek. Kalau singa anak teh geura mah. Kitu-kitu teuing. Tak ulah sok punyak anyuk gara hirup teh. Leuheung-leuheung nya salaki nganyuk teh. Henteu nya teh. Nya. Iya, gak kemak aing kasih amang dibejakeun dah. Teu mangan gua Kakolot teh. gitu. Itu kasih barek be. Nah, oh iya haya gitu. Aya ka dieu ka aing. Repek tuh mah tadi bijak. Puas itu teh. Puas. Ku aing dibejakeun.